Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun ngalogat kitab Ikna dina channel YouTube Abuna Pisah Hanca. Warobi'u sareng ari anu kaopatna eta masu syai'in nyabakana perkara minal mashafi anu tetep tina Al-Qur'an bitaslisil mimi kalawan menang maca tilu harkat dina mimna. Lakinil fathu tatapi na ari patah eta goribun anu model sawaun eta sarwa bae fidalika dina itu masuk warokuhu ari lembaranana itu mashab al maktubu anu ditulis naon pihi itu warok wa gueruhu sareng salianti itu maktub liqaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala la yamassu ulah nyabakhu kana itu mashab illal mutahharuna angin saha jalma anu suci kabeh anu susuci kabeh wa yahrumu sareng haram aidon deui naon masu jildihi nyabakana jilidna itu mashab al mutasili anu tepung itu jilid bihi kana itu mashab li annahu karena sanyana itu jilid eta kal juz'i tetep sapertikeun juz minhu tina itu mashab walihada sareng karena itu li annahu kal juz'i minhu yatba'u anut itu jilid hu kana itu mashab pil bai'i dina ngajual wa amal munfasilu sareng anapon ari jilid anu pisah anhu tina itu mashab pakodiyatu kalamil bayani mangka eta ari anu dipastikeun ku kalamna kitab al bayan eta halal naon masuhu nyabakna itu munfasil wabihi sareng kalawan itu halla masuhu soroha ngajelaskeun sah al Isnawi Imam Isnawi wa furiko sareng dibedakeun naon bainahu antara itu masu wa baina hurmatil istinjai sareng antara haramna meper bi annal istinjaa kana sanya na meper eta abhasu leuwih goreng wana kola sareng nukil saha Az-Zarkasi Imam Zarkasi anil Ghazali ti Imam Ghazali annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta yahrumu haram naon masuhu nyabakna itu mashab aidon deui walam yankul sareng teu nukil itu Imam Zarkasi ma kana perkara yukholipu anu nyulayaan itu mahu ka itu Imam Ghazali wa qala sareng ngadawuh saha Ibnul Imad innahu sanyana itu yahrumu eta al asohu kaul anu soheh ibaqaan karena netepkeun li hurmatihi kana mulyana itu jilid qoblan fi solihi dina sameme pisahna itu munfasil intaha paragat itu kaul Az-Zarkasi wahada sareng ari kaul ieu kola Ibnul Imad eta huwa ari itu hada eta al mu'tamadu kaul mu'tamad i dalam tankoti di mana-mana henteu narima pegat naon nisbatuhu nganisbatkeunana itu munfasil anil mashafi tina Al-Qur'an fa inin kotoat mangka lamun narima pegat itu nisbat ka anjuila sapertikeun lamun dijadikeun itu munfasil jilda kitabin kana jilid kitab lam yahrum mangka henteu haram naon masuhu nyabakna itu munfasil qot'an kalawan pasti wakada sarengnya kitu yahrumu haram naon hamluhu mawana itu mashab ail mashabi tegesna Al-Qur'an li annahu karena sanyana itu hamlu eta ablagu leuwih banget minal masi tibatan nyabak naam leres yahrumu ya juju menang naon hamluhu mawana itu mashab li dorurotin karena madarat
kakhaupin sapertikeun sieun alaihi kana itu mashab min gorkin tina titeuleum au harkin atawa kaduruk au najasatin atawa kanajisan au ukuihi atawa tumibana itu mashab piadi kapirin dina pananganana jalma kafir walam yatamakan sareng teu kongang ieu jalma minat toharoti tina susuci bal yajibu balik tawajib naon ahduhu nyokotna itu mashab hina idin dina nalika itu darurat kama sapertikeun perkara dzakaro nyaritakeun Imam Nawawi hukana itu fitah kiki dina kitab at-tahqiq wal majmu'i sareng kitab majmu' fa in qadaro tuluy lamun mampu ieu jalma alat tayamumi kana tayamum wajaba mangka wajib ieu tayamum wa kharaja sareng kaluar bil mashabi kulapan mashab naon goeruhu salianti itu mashab katurotin sapertikeun kitab Toret wa Injilin sareng kitab Injil wa mansuhi tilawatin sareng anu disalin bacaanana minal Qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an wa illam yunsah sanaja sareng lamun henteu disalin naon hukmuhu hukumna itu mansuh palayah rumu mangka henteu haram itu hamlu wayahilu sareng halal naon hamluhu mawana itu mashab matain sarta banda tabaan karena anut lahu kana itu mata ida lam yakun di mana-mana henteu kabuktosan itu mashab eta maksudan anu dimaksud bil hamli kana dibawa bian kosoda ku secara ngamaksud ieu jalma hamla ghairihi kana mawa lianti itu mashab awak lam yaksid atawa tengah maksud ieu jalma sayaan kana perkara li adamil ikhlali karena henteu nyacad bita'dimihi kana ngagungkeunana ieu mashab hina idin dina nalika lam yaksid sayaan li adamil ikhlal bihilapi makalawan perbeda perkara ida kana di mana-mana kabuktosan itu mashab eta maksudan anu dimaksud bil hamli kana dibawa walau ma'al amtiati sanajan kabuktosan itu hamlu eta sarta banda pa innahu mangka sanyana itu hamlu eta yahrumu haram itu hamlu wa ingkana sanajan kabuktosan naon dhohiru kalami Syaikhaini nemrakna kalamna Imam Rafi'i sareng Nawawi eta yak tadi ngamistikeun itu dhohiru kalami Syaikhaini al halal kana halal fi hadihi surati dina ieu gambaran kama sapertikeun perkara lau kosoda lamun ngamaksud saha al junubu jalma anu junub al qiraata kana maca wa roha sareng kana salianti itu qiraah wa yahilu sareng halal naon hamluhu mawana itu mashab pitafsirin sarta tafsiranana sawaun eta sarua bae tamayyajat ari beda naon alpaduhu pirang-pirang lapadna itu tafsir bilaunin kalawan warna amla atawa henteu ida kana di mana-mana kabuktosan naon atafsiru tafsiranana eta aksaro leuwih loba minal Qur'ani tibatan Al-Qur'an li adamil ikhlali karena henteu nyacad bita'dimihi kana ngagungkeunana itu Al-Qur'an hina idin dina nalika ida kana at-tafsiru aksaro minal Qur'an walaisa sareng sanes naon huwa itu tafsir eta pi maknal mashabi tetep dina maknana Al-Qur'an bihila pima kalawan perbeda perkara ida kana di mana-mana kabuktosan naon Al-Qur'an eta aksaro leuwih loba minhu tibatan itu tafsir li anahu karena sanyana itu tafsir eta pi maknal mashabi tetep dina maknana Al-Qur'an
au kana atawa kabuktosan itu tafsir eta musawian anu akur lahu kana Al-Qur'an kama sapertikeun perkara yukhadu anu dicokot itu min kalami tahqiqi tina kalamna kitab at-tahqiq wal parku sareng ari bedana bainahu antara haram wa bainal hili sareng antara halal bima dina perkara idastawa di mana-mana akur naon al hariru sutra ma'a goerihi sarta lianti itu harir annal babal hariri kana sanyana babna sutra eta awsa leuwih jembar bidalilin kalawan dalil bidalili jawajihi kalawan dalil nyatana menangna itu harir linisa ipikeun awewe wapi ba'dil ahwali sareng menang dina sapalihna pirang-pirang tingkah lirijali pikeun pirang-pirang lalaki kabarodin sapertikeun tiris wa dohiru kalamil ashabi sareng ari dohir kalamna pirang-pirang ashab hai sukana dina sakira-kira kabuktosan non atapsiru tafsiranana eta aksaro leuwih loba eta layah rumuh teu haram non masuhu nyabakna itu mashab mutlakon kalawan mutlak qala ngadauh Imam Rafi'i fil Majmu'i dina kitab Al-Majmu' li anahu karena sanyana itu tafsir eta laisa sanes itu tafsir eta bimashabin Al-Qur'an ae wala pi maknahu tegesna lain dina maknana itu mashab wahai sulam yahrum sareng dina sakira-kira henteu haram naon hamlu tafsiri mawana tafsir wala masuhu sareng henteu haram nyabak itu tafsir bila toharotin kalawan henteu suci kuriha mangka dimakruhkeun itu hamlu tafsir sareng masuhu wal khamisu wallahu a'lam bishawab.